Alah. diri masih cari diri pada kau kaputra Pak Haji Alidina masih imut perang penting kadek kajo ya soloyoke ada kucai jangan teringat saliraku di jari saliraku di jari barut dan sadayana akang pada giring kawa ya lekenan bari ngereya dikira kariwa batuan ulah rek ngarang maksud pi ngereunkeun di mana we cing sakali-kali mau eureun teu Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup adaptasi kumaha silih ajenan geuning cangang ngerokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal jeung nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa ngandung formalin pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis bapak dewek jantung na oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sanghyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh
hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Bayasa ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba ka kolot, komo ka batur. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah bener aya. Oh, Batur sok dijarugjuk geuningan. ku batur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis. salah kaprahna teh. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku labon bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawon bodas. Nya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalau beuki ka wah Asa heueuh we. sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya. aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Heeh. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mun geus jaka itu Eta teh Oh. bener akang sok aya nu nyarita kitu. nah aya ku kabina-bina teuing euy Heeh. dimitos-mitoskeun beuki jararau Bege nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah nyata penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Bosan. menang jelema so teh ngaranna da ti dituna mah tina Jorojoy Jorojoy. heueuh tina Sumrah Pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot sainga can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. heeh ai ngaran-ngaran jelema teh Sumrah Pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we mara kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu Dasupkeun kana peles. belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jararau akang. hantu teh belum pamadegan teh heeh Asa beuki jararau. kabina-bina nya euy Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa jurig hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Si orek dina tuh diri urang. kumatak sileing teh kerepek ngeunteung Ngajari gajuri. tapa Asep Taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Botol. sabab naon gede hate da di dieu bari teu goreng patut eueuh batur
aji ka Mekah meureunna loba urang negro di teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang heeh nya sembarangan ngomong bisa ditilap lah bener ngumatak Semar mah wah Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing oh ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup nah ngarep kiamat hirup teh hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka dorakati anak Allah ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong teh geus kemana kan naon Allah bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya Allah aya Allah anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina katerangan ge Allah aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok gini eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun pangna dipikeun ke meureun anak jadah naon pangna dipikeun ke ku indungna anak jadah nyalahkeun ka anak si belegu ya heueuh pangna dipikeun ke lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak pancen boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak leuweuh bapaan teh naon anak leuweuh bapaan anak eueuh bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewe teh teh gasa-gasa kana pager Kejung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. Bener atuh. masalah dosa Deui, Teu ngarumasakeun dosa. mode si ayah. Heuh nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh. Bener tapi kan Nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh bumule pikanya kumbah dampa suku anak teh da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaperego jiga anu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaperego jiga anu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul beunggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotor nyapanya leres tuh eces tah jiga anu bener ngomongna dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya leres tuh ai kaperego bener ngomongna teh teh nu matak wajib urang ngahormat kanu jadi kolot nyapa-nyapanya ya heueuh leres tuh udah asal dipameunangkeun
Da tadi malain kitu ngomong. Kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak. Sujud ka inung heula tuluy ka bapak. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak. Naon sababna kudu nyekel tuur, sabab gede jasana teh tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok, goblok. Geus wah bener. Jadi we kalau teh punung, da eta ngomongna ka mana kana. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh. Biar aku teh kaciri sakitu gajeng. Alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing. Jadi we ngareos. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Oh. Oh, idangan anu di jerona bolu pan bodas. Idangan pada bingung dibere bieu. Jadi we ngareos punung. Era makanya aya ko awi. Ko awi bos Borma nya. Oh, bos Borma. Aduh, ampun Kang Gunawan nanti. Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres kok. Aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag. Bunga tahunna meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek ngorgocoblak kitu teh kodean aya gitu. Lain dah. Aya tadi pengker aya Sugan kuring mah. kodean. Sugan kuring. Ieu mah kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapak teh sia teh nararumpeng. Teu sirikna. Tadi kodean ge teu ngarti-ngarti. Piraku teh kaciri lagi kireun. Heeh, nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Engke mah mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapak di tukangeun dewek teh heung ngelel siling teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Alah, ampun. Alah. Sugane ko awih mekelan ka dewek Nya. Bakalan roti bakar. Alah nuhun Naon? Doana we teh sararea. Doa Dodi eta mah. Alah, ampun ting euy. Kang, Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar ya euy duh. bali dina. Kagungan mantu aduh. Pararaas. Tereh kagungan putu meureunnya teh. Sumon putu. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, menang jasa euy. Oh, menang jasa. Menang undangan ke Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana. Pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh. Loba deui penganggur. Nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah. Tapi bener mah. Si orang segala rupa ge mangpaat kudu daek. Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik. Oh, listrik teh Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Oh, bener.
bener Kang tapi Cisadar pikal bawah dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy naik pikir mo daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa sah hah tina jenuh tina kesal bisa tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heeh kalah aing nu ngabelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring oh rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan itu tak kitu euy bener Kang nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mah mangpaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede tengah hiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu kadewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji teh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni nya keseniman nuhun Pak Haji nya keseniman Haji Ali Syiri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa na patepung lawung pamprok jonghok ngan pecing ieu sararea ngariung mung pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nyah ai dewek salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Bandung belenyeng teh ngadong ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh ampun aya janur pernah teruskeun ka jadi handap nya tak kitu di lemu sorangan ge kadang-kadang linglung ayeuna mah geus pinu ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jo brek teh mah diuk olah lieur ongko ngan inget cenah cekolot teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh data semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong aing aduh ingat eta si orang teh balik teh ka urang eta keunan mulia domba eta ka domba eta mah euy naon Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh teh laleur mun pinuh di Arab ingat aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat laleur cing teh ieu mah aduh ampun nya riwayat aing mah historis alah ampun kalau bikin napu heeh
tak kitu euy bener akang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan bos sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah heeh doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah amin bisa umroh iya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh bisa umroh ke Jakarta kitu nya gitu sugade ka hareup mah pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leuleus alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur jerek nong dia geuning Aladina kan untung gingseng dari Royal Jelly sia grepek pecakan wah deuk isuk heeh aduh isuk pere deuk meuli teu hariwang di deukeutan ku awewe teh jeung menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh orang lain dicampur gerak kotak bumi pasak bumi dan bangunan alah ampun Aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijujug dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul suga nu kolot teu baeud sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah kitu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah we nyunah Rasul nyunah Rasul nyontok pan nyontok hayang salamet alah alah ampun hiburan ya itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian nah yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy urang budak ngora ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM meuni maksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak dung-dungna we la ilaha illallah capek ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya
padahalnya padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun engke di Majalaya di akhirat aduh ampun naon di Majalaya pala wargi gitu gerak gugah ulah ka jongjonan gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat ka cai geus kolot mari beurang eta pala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae beureunan barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok meneh ge sabungkus ya jang abah kuring geus usaha heeh komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh ai nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun angkep bre heuh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh didinya da aki-aki teh mah ya umum ka masjid teh didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun ai sangu teh pangirim pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim tetangga arana ngetek di dahar teh ngadaguan adan kolak jamai teh kan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngabuburit ngadaguan sejeng ngadaguan adan ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare heueuh karunya oh da malu muskolot teh ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasyumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh kor aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae makanku lapar tragis teh mah endingna teh euy aduh ampun aing makanku lapar alah ampun aing oh gitu Kang oh si Hakim